mah mung saukur naon ari kitu teh. Heureuy we. Heureuy da upami urang Teu heureuy. hiburan upami urang teu heureuy tunuh. Mohon komo ka panggung teh anu nyawer tunuh pisan. Pokona mah sok kanggo ka mamah cucun dina laguna rumah tangga jeung manehna. Awet rajet. Etang lamina di bujangan jeung perawan tapi kan geus rayana ari jodoh tetep magang tapi sok kucrut wae tekaop ning cucum salah saeutik babari pisan kunceli nya atuh kedah kumaha rumah tangga jeung maneh sakit anak kesoba manehna elingna tengah peting jambang-jambing di jujurung sinabang rek balik neng cucung balik ka mana indung apa tos teu aya nyasrakana subaramba tobanang dilisankeun ade kudu dirasakeun kawis teu mampi ka takdir kana satra umarima kana papas teh narima kawis jalmi beragama rumah tangga jeung manehna geus teu ka itung lilana di bujangan jeung perawan nepi ka kesewayan ari jodoh tetep bagus urang cimas tapi sopa bujrut bae tekaop mamah cucun lepat sakudi babari pisan mundel
mamah cucu kudu kumaha rumah tangga neng upe 85 jeung manehna sakil John Hombing keselai anak manehna eling tengah penting jumpang jempling mama garaba tapi sopa bujrut bae tekaok mama garaba lepat sakudi babari pisan mun